Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugli para wargi. Dinten ena sungkun baris nyungsi naskah cerita Sunda Sikide Jawar Bayangan dina bagian anu ka-50 hijina. Seperti biasa semkuring ngomajak kanu tacan subscribe maka diklik tombol subscribe na, teras like, teras komen, aktifkan notifikasina. Kanu paratos subscribe hatur nuhun pisan, kanu paratos komen hatur nuhun pisan. Semkuring langkung semangat tina ngupload carita. Mangga urang lancingkeun wae cerita Sunda dina judul Sikide Jawara Bayangan dina bagian anu ka-50 hijina. Prong meranco sor cikopina sor bajigurna. Harakatak si Handra harita ngawatek jurus pinunjulna. Dua lengan harita didorongkeun kana badan Sikede. Karasa ku Sikede aya daya kekuatan anu nyanggred ka dirina. Sikede harita teu bisa gerak, sukuna asa anu nalian. Dina kayan gitu jelat si Handra harita nyerang. Pedep katuna anu bulut ngahayuk menyeruk kena beungeut Sikede. Sikede tetep tenang dina sikapna. Hayuk jebet kena pisan. Lengak Sikede harita ngadang heuak. Julung si Handra harita narajang deui. Sukuna harita nyeruk kena dada Sikede. Hayuk cedak kalayang kedebut. Sikede harita mebet kena tanah. Si Handra sugema pisan geus bisa ngrubuhkeun Sikede nganku sababaraha geprakan. Titila Sikede teh aweuna naonna. Heuleuh ku sararea. Sikede geus eleh ku dewe geus nambro geus ngajoprak. Sararea harita teh mencerong ka Sikede anu keur ngakuler teh hudang deui. Nengkina ningali kayaan kitu salempangan pisan. Jantung naratung tutunggulan sok ingis Sikede teu bisa hudang deui. Anu akhirna eleh tarung ku si Handra. Mangkaning perjanjianana mun eleh bakal ngahodaman ka si Handra. Si Handra harita lucak geleceg aks pisan. Nengen katuna nepak dada asa panghebat we. Keur kitu. Kuring mah di dieu Handra. Nah tega ciri ha? Benda atuh euy boga panon teh. Sare harita ngeret kana datang nasora ana breh teh Sikede keur diuk we dina dahan tangkal kai. Si Handra harita kaget nah Sikede jadi dua anu hiji ngagoler anu hiji di mah aya dina tangkal kai. Beungeut si Handra harita beureup asa dilecek ku Sikede. Turun Sikede. Mun sia bener-bener jago, sok urang teruskeun di darungna. Bieu mah kagarap pemanasan. Sok urang buktikeun sia di antara urang anu bakal ngaceropong jadi bugang. Kuring mah teu hayang cojolopongan jadi bugang. Kuring mah hayang hirup lantaran can kiwin jeung ninggina. Cilung kalayang Sikede harita loncat jualet celik. Sikede geus aya di hareupeun si Handra. Jadi Sikede anu ngacelopong harita terobah jadi sulu garing. Puguh we si Handra kageteun teteh Sikede teh mibalna ilmu bayangan. Si Handra harita ngaluarkeun pecutna. War pecut harita disada. Anu nonton harita nyengled ngajauhan sieun kabintih ku pecutna si Handra. Lila mah harita teh ngaluarkeun angin anu ngagelebug. Tatangkalan harita teh cing pelanong. Hasut tina taneuh harita muluk ka luhur. Sakabeh jalma harita teh mengpekan raina. Sok sieun bubuk taneuh teh kena panonna jeung kena irungna. Sikede tetep kalem. Siap pecut harita dibabukeun kana serangan Sikede. Gina kebos juluger taneuh harita teh ancur pabuisat. Siap pecut dibabukeun deui kana sirahna Sikede. Hiup juluger harita teh teu keuna lantaran Sikede ngakiwar. Heuk si Handra harita mabukeun kana dada Sikede. Sikede harita loncat julung kalayang juluger kana taneuh paburisat seperti tadi. Siap pecut harita teh dibabukeun deui ku si Handra. Sikede dina waktu harita mah newak eta pecut keuleungan kencana. Siap kap juluger untung pecut anu ditewak ku Sikede harita kene ancur. Si Handra jeung anu sejeuna harita ngarencag kaget ngan ku dicabak pecut bisa hancur. Si Handra jadi penasaran. Siap pecut harita teh ngolepat kana beheung Sikede. Sikede harita ngolepat ka hareupeun si Handra. Heuk dampalengan Sikede harita nanggal kana dada si Handra. Heuk jabet jeung kalayang gedebut si Handra harita mebet kana taneuh. Kuniang harita teh hudang deui barejeung nyakelan dadana.
Geus Handra teu kudu tarung deui. Sesuai perjanjian anjeun kudu jadi jalma bener lantaran anjeun geus eleh ku kuring. Si Handra harita ngajeng jenangtung tetelah hati si Handra tegas tegitu wae bakal nurut ka si Kede. Anjeun memang hebat Kede. Dimimiti ayeuna kula talu ka anjeun. Kula pasti bakal jadi jalma anu bener. Si Handra harita tengah deketan ka si Kede. Ningali gerakan si Handra anu nyurigakeun nenggina harita curing hak teu cicingeun. Siat harita teh si Handra nibaskeun dampal leungeun ka tohuna kena beungeut si Kede. Maksudna mah dek ngawurkeun bubuk tipung anu mangrupakeun racun mun teu makeunna kana panon si Kede geus pasti we bakal bocos teu ningali. Samemeh bubuk tipung teh kena kana panon si Kede nenggina harita loncat. Siap dampal leungeun ka tuna ngakedor kana da si Handra make jurus dampal saketi. Hiup cabel kalayang kedabut si Handra harita roboh bebengkang. Kejelok harita teh ngutahkeun getih lalambaran. Anjir. Hingga benangan deui aduh. Keur kitu terojol anu datang ketua kampung jeung Pak RT Lemur Cihideung katut baladna. Ok harita teh ketua kampung anu katelah udeng Cumarita. Aya naon ngariung kieu? Awas beri jalan keur kula. Anu nonton harita teh nyengled. Mereka tempo si Handra keur ngagoler. Kunaon si Handra gogoleran kitu ha? Si Handra harita teh pop Cumarita. Kula ditenggelan ku si Kede jeung eta wanoja geung. Aduh nyeri dada tingali ngutahkeun getih. Kula teh tatu di jero ya alatan ditenggelan ku si Kede jeung eta wanoja gang. Tulungan dogang. Duh nyeri dada ieu. Bawa si Kede jeung eta wanoja buroy. Mang udeng harita nitah ka baladna sangkan si Kede dibawa ka imahna nya teu leleda kap-kap. Leungeun si Kede jeung leungeun Nenggina harita teh ditewak terus ditukangkeun. Terus harita teh dititah leumpang, si Kede harita leumpang jeung Nenggina ngarendeng dituturkeun ku baladna tua kampung. Si Handra harita leumpang ditukangeunna jeung tua kampung katut Pak RT. Si Kede mere isarah ka Nenggina sangkan ulah ngalawan hayang apal heula pamaksudana tua kampung jeung Pak RT. Terilah serog harita teh ka hiji imah gede bus-bus rere arasuk. Si Kede sareng Nenggina cenah diuk dina kursi anu geus disiapkeun. Ngek harita teh diuk anu sejen oge harita teh sarua diuk ngan diukna teh ditukangeun si Kede. Tua kampung jeung Pak RT harita teh diuk dina kursi anu rada gede di hareupeun si Kede jeung Nenggina. Sedangkeun si Handra diukna teh misah sajajar jeung si Kede. Ok harita teh tua kampung. Dewek menang laporan yen aya keributan di warung nama Biah. Nyatana si Kede tarung jeung si Handra. Kula mere kesempatan bikin anjeun Handra sok Cumarita. Naon anu jadi masalahna? Sok senajan dada si Handra masih kene eungap alatan kebenangan ku hanteman jurusna Nenggina harita maksakeun diri Cumarita. Atur nuhun Patwa, parantos mari kesempatan ka kula pikeun Cumarita. Kula teh tadi dahar di warung nama Biah. Geus beres dahar sekade tenang tang tarung ka kula. Terus kumaha tah? Ya kulantaran maksa-maksa sok komo ngahina ka kula teh. Wajar teh cenah si goreng patut. Ya goreng teh ambek. Nyadar we harita teh tarung di buruan imah nama Biah. Kula teh dikoroyok kuduaan Patwa anu akhirna katingali dada ieu gabeunangan. Duh, itu tatu nyeri ada Patwa. Si Handra teu eulem-eulem dina ngareka bahasa, bisa-bisa dina ngebohong nama. Si Kede jeung Nenggina bisa ngarti yen si Handra hayang ngagebruskeun manehanana kana panyara. Pok di harita teh tua kampung Cumarita. Kulantaran geus jelas, maka si Kede jeung eta wanoja bersalah. Hukumanana ditek-tek leungeun jeung suku. Si Kede harita teh nyerenge pok Cumarita. Punten Patwa kampung, nah kuring henteu cina nyarita.
Kuring oge boga hak pikeun cemari dapat wa. Mane anu salah kede jadi hak pikeun anjeun cemarita. Kabehanana ge geus jelas. Saksina aya, naon-naon geus kabukti yen anjeun duaan anu salah. Ning kini harita geus dek nangtung tapi kusuk kade ditahan sangkan tetap diuk. Keur gitu torojol harita teh hiji jalma make jubah hideung pangawakan cangkung badagbuk na panjang semetak-takna. Sere harita teh nangtung terus hormat kata jalma kecuali si kade jeung nenggina anu masih kene diuk teh. Poke ta jalma teh cumarita. Ubah udeng geus beres. Pok Mang Udeng selaku tua kampung ngejawab. Beres pangarsa. Jalma anu salahnya tanah si kede jeung eta manuca. Eta jalma teh ngaret ka si kede jeung nenggina. Dina waktu ngaret ka nenggina panon eta jalma teh jadi buringas letahna kumetap jiga hayang ngalegleg we. Kudu dikadaokeun ku anjeun kede jeung anjeun waruja. Cewek anu katelah si Goropati jalma nu ngawasa ieu lambur. Dina poe ieu pisan anjeun kede bakal ditek-tek lengan jeung suku lantaran geus nyieun kakacauan ti ieu lambur. Anjeun bisa wae salamet. Mun teh mah mikeun eta wanoja pikeun kula. Kukula bakal dijadikeun pamajikan anjeun bebas. Jung si kede harita teh nangtung santai pisan pok harita. Dari mana? Jalma jahat mah aya we. Kuring mah teu salah Goropati. Anu salah mah tah si Handra. Jadi kuring mah teu hayang dideg-deg suku. Anjeun oge ambung pandideg-deg suku man lain. Bener teu? Si Goropati harita mundelik panona ngarasa kesel ka si kede wani cumareta kitu ka dirina. Goblok sia wani cumareta kitu ka dewek. Dewek teh raja di lembur. Nah sia meuni teu ngacinan ka dewek ha. Jalma jahat seperti anjeun mah Goropati teu mantes dihormat. Kabehanana oge teu mantes dihormat. Anu ngaran pemimpin mah kudu nanjerkeun bebeneran jeung nanjerkeun keadilan lain mihak anu salah. Beureum banget si Goropati dina waktu harita hati asa direrab. Panggawa rahasia gede. Bodar sia. Julung jurilat. Heok suku Goropati harita najong ka nagaru si gede. Si gede rikat nakis kulengan kencana geduk. Das. Jurilat. Si gede jeung nenggina kaluar ti imah. Juralit celik-celik. Wadana harita pancu nangtung di buruan. Jurilat. Celik-celik. Harita si Goropati jeung tua kampung katut anu sejeuna harita teu parancu nangtung deketan si gede. Pabangong seperti sia kede memang kudu bodar. Bodar sia ya. Julung si Goropati loncat. Hiu kelengan katunan dibabukeun kana sirah si kede. Si kede nakes kelengan kencana gerudas. Cangkang si Goropati kadorongku kekuatan si kede. Jualit celik harita teh pancu nangtung. Rakatak si Goropati harita ngawadak jurus andalanana. Geblig harita nenjerat bumi. Si kede ngarti cileung loncat ka tukang. Joger harita taneuh ancur paburisat. Mun si kede henteu kaburu loncat ciga nama bakal ngacleng. Geblig deui cileung si kede loncat joger. Kitu jeung kitu we taneuh harita teh ancur paburisat. Lantaran si kede harita teh loncat-loncat teu nyingkahan eta serangan. Sedangkan nenggina harita ngalawan tua kampung anu katalah Udeng. Sakabeh serangan Mang Udeng teu kena kana sasaran. Nenggina papalit jatah linghasna keranan. Hiu kila keplos. Kar kitu julung Pak RT asup ka pakalangan tarung mantuan Mang Udeng. Serepet harita ngaluas pedogna. Pak RT anu katelaan saharita muterkeun pedogna dina luhureun sirahna. War. Siet harita nyabat kana sirah nenggina. Kila keplos. Siet kolepat kena dada nenggina julung nenggina harita loncat ka tukang. Keplos. Siet. Aya dua pedog ngolepat kena suku jeung sirahna nenggina. Cilung nenggina harita loncat kalayang hiuk. Suku nenggina harita ngajejek kena tarangna Mang Udeng hiuk cedak. Dalik deuk Mang Udeng harita dek rubuh ka tukang. Juralit celik nenggina harita geus air tukangan Mang Udeng jeung Mang Arsa. Siet harita suku nenggina mata ngajejek tonggongna Mang Udeng hiuk cedak. Tolonyong keburu harita teh nyium taneuh.
Jeleng-jeleng Mang Arsa teu asa-asa nyebetkeun di bedogna kana sirah beteng jeung kana dada Nenggina. Kabehanana taya nu keuna lepat. Nenggina harita pindah tempat kagigiran kenca Mang Arsa. Heuk dampalengan katong Nenggina matanya bok pepina Mang Arsa make jurus dampal saketi. Heuk gablok juaitku brek kuat. Mang Arsa harita teu ngogorok nyerieun pipina kaciri hideung gelang tapak dampalengan Nenggina. Sedangkan si Kede jeung si Goropati harita teh tarung beki rongkah. Si Goropati ngagunakeun jurus-jurus simpenan. Si Kede kapaksa ngagunakeun jurus simpenanana nyatana jurus dampal malaikat. Cilung harita teh si Goropati loncat. Heuk peureub leungeun katona nyeruk kana dada si Kede. Si Kede ngaduan ku dampal leungeun kencanena jurus dampal malaikat. Heuk plak das. Aduh nyeri jengkang kalayang gedebut. Si Goropati ada terebuh ngebebengkang. Gejelok harita teh ngutakeun getira lambaran. Dina kayan kitu kalawang harita teh aya jala atawa jaring ngarungkup ka si Kede. Kalawang ngarungkup ka Nenggina. Si Kede jeung Nenggina ngadadak jadi leuleus teh tangan pangawasa. Duareuna harita teh rubuh nangkuban teu bisa gerak. Eta jala atau jaring teh mangrupakeun jaring anu bisa ngalengitkeun kekuatan lawan milikna si Goropati harita teh dialungkeun teh ku baladna. Si Goropati tua kampung jeung anu sejenna harita teh ngerasa bunga bisa ngalumpukeun si Kede jeung Nenggina. Saterusna mah si Kede jeung Nenggina dibawa ka tempat terila oge harita teh tepi pok si Goropati cumarita. Alungkeun ka jero sungai sok buru. Si Kede harita digotong kalawang dipabetkeun kalayang gedebut harita teh kadenge aya suram mebet di jero sungai. Jigana nama eta sungai teh eueuh caian. Nenggina sarua harita teh digotong kalawang kalayang gedebut. Cakakak si Goropati seuri suka jeung bunga musuna geus diasupkeun kana sungai geus pasti we bakal binasa mangkane di jero eta sungai teh aya orai kobra. Sanggeus kitu mah si Goropati jeung anu sejenna baralik ka imahna beri jeung Sukabunga. Kasugri para wargi cek urang tunda heula kayaan si Kede jeung si Goropati tangtu engke oge bakal kasamper deui. Kumaha tah nasibna si Kede? Apakah bakal salamet atawa bakal maot? Engke urang samper deui nya. Ayeuna urang kocapkeun si Jakawala. Mangga urang puseukeun perhatian urang kasih Jakawala. Mangsa alam harita teh isuk-isuk di guha heulang. Si Jakawala harita teh keur diubaran ku guruna. Tatuna si Jakawala lumayan parna. Guruna si Jakawala ikhtiar narekaan sangkan si Jakawala cager deui. Dada si Jakawala tatu ceulina oge tatu sakurang-kurang namah moal bisa ngadenge. Untung guruna si Jakawala anu katelah Ki Jager teh ngawasa ilmu pengobatan. Dina waktu tilu poe oge si Jakawala geus mendingan tina tatuna ngan ulah waka ngagunakeun tenaga lapis. Saminggu ti harita si Jakawala geus cager 100%. Dina poe harita si Jakawala geus bisa ngagunakeun tenaga lapisna. Si Jakawala merdih ka guruna sangka nurunkeun sakabeh ilmu ka dirina pikeun naon nyatana pikeun ngabales ka si Kede jeung ka Nyi Puspa. Gara-gara si Kede jeung Nyi Puspa dirina ngalaman tatu anu parna. Guruna anu katelah Ki Jager tengoretkeun kana ilmuna harita oge nurunkeun ilmuna ka si Jakawala. Unggal poe si Jakawala teh latihan silat sangkan teh beres neleuman sakabeh ilmu Ki Jager. Urang ringkes we ieu carita teh sangkan tere. 2 minggu weh ti harita si Jakawala geus mibadak sakabeh ilmu Ki Jager. Ilmu anu turunkeun ku Ki Jager teh aya 3. Anu kahiji ilmu malih rupa, anu kadua jurus kembang sakti, anu katiluna jurus tameng iblis. Anu terakhir Ki Jager mere senjata pusaka nyatana keris kuku heulang. Eta keris teh sarua dina pada umumna mah kitu orolak-aralik ngan aya panambahna nyatana kuku heulang dina tungtung eta keris. Si Jakawala ngarasa bagja geus bisa neleuman sakabeh ilmuna Ki Jager. Kocapkeun carita teh dina hiji poe isuk-isuk harita teh. Si Jakawala sila menirekep di harapan guruna. Ki Jager harita teh cumarita. Jakawala, bikeun nyampurnakeun ilmu anjeun. Anjeun kudu telem sadina sapoe-sapeting di jero leuwih. Mun anjeun lulus telem sadina sapoe-sapeting,
maka badan anjeun bakal waduk pakarang naon oge moal teurak kana badan anjeun. Kula miluan we kumaha Aki. Pokona nama sagala koyong Aki bakal dilaksanakan ku kula Ki. Memang kudu nurut kanu jadi guru mah. Dah ayeuna kula dek nyalurkeun tenaga lapis pikeun nyampurdakeun ilmu jeung nyaimbangkeun kakuatan keris kuku heulang. Sok buka baju anjeun jaga. Si Jakawala teleleda langsung muka bajuna. Ki Jager harita ngedorongkeun dua dampal leungeuna kana tonggongna si Jakawala. Ter aya daya kekuatan anu arasup kana badan si Jakawala. Si Jakawala harita cacangiran kesang nyorolok mesihan badana. Si Jakawala sakuat tenaga nahan sang kandirina henteu pingsan. Sanggeus aya kana sajamna Ki Jager harita ngalesotkeun dua dampal leungeuna tina tonggong si Jakawala. Si Jakawala ngerasa lega. Guruna geus rengse ngocorkeun tenaga lapis ka dirina. Si Jakawala harita ngatur napasna. Sanggeus rada lila karasa ku si Jakawala tenaga lapisna rosa. Awakna harampang. Ok si Jakawala. Non Ki parantos ngocorkeun tenaga lapis ka kula. Sakedeng dia oge kula dek teuleum dina leuwih sakumaha koyong Aki. Ki Jager ngerasa bunga geus hasil nyalurkeun tenaga lapisna sangkan si Jakawala bisa ngagunakeun keris kuku heulang. Sagas istirahat 2 jam si Jakawala harita turun kana leuwih kejabur kana cai lep teuleum. Si Jakawala harita diuk dina batu anu aya di jero cai. Si Jakawala teu ngarasa eungap lantaran ngawatek elmuna sangkan bisa napas di jero cai. Urang ringkeskeun ieu carita geus sapoe-sapeuting si Jakawala aya di jero leuwih. Julung kalayang, si Jakawala harita loncat tina cai, juale celik harita teh napak dina cai. Sanggeus kitu mah jeleng kalayang, juale celik harita teh napak dina darat. Ki Jager harita nungguan di jero guha, si Jakawala langsung asup ke jero guha. Terus harita teh disalin, sanggeus beres disalin ku baju anu bersih, gek si Jakawala diuk di hareupeun guruna. Aki ngaransa bunga, anjeun geus beres nileuman ilmu ti Aki. Dah ieu keris kuku heulangku Aki dipasrahkeun ka anjeun jaga. Ki Jager harita nyokot keris tina jero bajuna song diasongkeun ka si Jakawala gap harita teh ditampanan. Sarenge si Jakawala bungah boga gagaman anu sakti pikeun maragatkeun si Kede jeung Nyi Puspa. Dah ayeuna sok cabut eta keris teh sameme anjeun miang ti ieu guha. Gunakeun tenaga lapis secukupna jaga. Si Jakawala harita nangtung sering eta keris teh dicabut parasap ngaluarkeun cahaya hideung sumeubeurem. Karasa ku si Jakawala aya tenaga anu nyedot ka dirina. Buru-buru ngawatek tenaga lapisna sangkan eta keris teh bisa dikendalikeun ku dirina. Jeleng hiuk kuku. Si Jakawala harita matakeun jurus-jurus make keris kuku heulang. Ngan hanjakal waktosna parantos parantos tenyekapan insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-52 na. Mangga ka sadayana urang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.